Rongsok. Nanti duitin kemana ya? Rongsok. Meng, beres ngerongsok aja. Kayaknya udah rek naon dia tuh mah kasawah rada nggeus-ngeusan yang gua semprotin jeung ngemukun. Naon ieu? Hah? Sana. Aing nungguan dia ngaja ya. Rek naon teh nungguan? Ya, sapi duitkeun. Bukan naon amang. Nyarongsok naon deui atuh aing nawarkeun ka sia. Kira beres atuh. Rek nawarkeun emas moal. Mana rongsokana? Obat tuh aing aya rongsokan mah. Ya hayu timbang. Kira-kira 200.000 mah. Ya aya duit Bang 300.000 mah. Bisa mah DP we heula. Encan dikumpulkeun. Enggeus ngari nimbang. Ayeuna duit heula teh lah. Heeh. Teu kurang iraha ka dieu deuna. Amang parek ka ditu. Paling dianterkeun ka imah ka ditu. Boleh lah teuing 2 poe gitu. Heeh, da geus iung sia gunduk, Meng. Oh siap. Man duit na ieu. Beresnya bos rongsok mah duitna kuat bareurung gitu. Biru mang, oh baru mah. Yo, 700. Oh, 700 ya. Cek wae diantar rongsokan mah bangsa 2 poe lah. Oh kade ulah bohong kayak orang ieu. Modal golang itu teh, Bos. Rontong nang ka imah can dianterkeun mah. Oh, tenang. Berapa sih atuh percaya mah ka aing? Oh, percaya. Bae nya. Aing rek ngeureuy hae nama da. Oh, ini naik bari na rongsokan dia nih yo. Non, Meng. Siap. Awin ngalangan aja. Permain karastal. Mantan duit. Rongsokan ngomong dek 2 poe dianturkeun. Duit mah ku aing hanas ge diberekeun. Gua ndek bener. Wah, susulan ka imah ya si rongsokan anak. Ngomong dek dianturkeun teh wae geus 3 poe. Tah, anakna. Sel ke mana? Ndek ka ditu ngabuburit. Pokoknya kumaha sih nyokot duit geus ka ditu jauh-jauh cokot duit. Boga rongsokan rek dianturkeun 2 poe ge anu 3 poe can aya nganturkeun kana wae dikabaran kumaha sih bapak saya teh. Tah, nyaho mang entong bawa urang. Sia tong bawa si anakna puguh. Di mana bapak saya nak? Di imah. Goblok sepian. Kunaon pian maneh mawe? Di kanan ku Mang Komeng gara-gara bapak. Emang kunaon kitu bapak maneh? Ngetakeun rongsok jadi eta ke Mang Komeng geus 3 poe cenah. Geus rapeh. Timbang dicari kanan oge. Emang ayeuna bapakna ka mana? Teu nyaho da tadi manguloyong. Emang kitu kunaon dicari kanan ku Mang Komeng? Beda ieu cenah. Bapak teh nyokot duit ke Mang Komeng dek tukeran jeung rongsok. Pantesan si Akang mere duit ke emak teh. Sekalian boga duit ngebohongan batur. Ande Mang Komeng ngamuk, Mak. Di jalan ge amprok ge tadi nganyalakeun we Apin. Bapak nu salahna, Apin nu kabawawana, dicare kanan deui. Nyeri geuning najong teh. Assalamualaikum. Salam. Mang kemana yo? 2 poe. Pati lupa ayeuna yo yang nagih wae di mana nyokot duit di heula. Rongsokan di mana masih teh. Pokona teh nyawa yang dibayar we ayeuna. Teu nya digas 3 poe Akang maneh ho balik-balik. Ya ucepan berenang Pak majikan pira ku dibejakeun nyokot duit di urang rongsokan Henteu, urang mah timbang dibere doang, mangkat we teu ngomongna naon. Pokona mambung urang mah yang dibayar kumaha ge. Orang teh nyawa cek. Eangan mangang di mana sih? Teangan we sorangan, urang mah teh nyoin ditna. Ese tuh kamu urusan jeung awewe mah. Moal meunang aing ngomong ngalayanan awewe mah. Aing mah angger aing kene neangan teh. Bener-bener pian si Akang mah nyen peerangan we awas lamun balik.
Aing mau rongsokan yuk. Buat para poe aing sakieu menang. Maka duit nyokot gede aing kasih komeng ya. Aduh, biar aing ya. Aing bising lagi ka imah we. Abung tuh ngamuk masih marpo ah. Aduh, kalah. Pusing ya. Kalian boga duit, ngomong-ngomongan batur wae. Aduh, ngomong ya. Unjung jelema teh. Bede, ramar pula. Aing balik-balik tas usaha aing siap bagi buyur. Bukus aing bener.